Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda ti channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha kabarna mitra? Sarehat? Mugia sarehat sadayana mitra. Hatur nuhun kanu parantos manco mugia kasayanana tina maparin komentar oge like sareng ngeserna dibalas ku Gusti Allah nya ku kasayan anu ageng anu dipasihkeun ka sim kuring. Sahabat cenah mitra mangga ku manggang di bewarakeun hiji-hijina nya minangka apresiasi manggang anu parantos komentar. Urang bewarakeun anu parantos komentar dina dongeng Sudirja Munjung nya mitranya Sudirja Munjung. Hatur nuhun aya Teh Yuyum Rumana nuhun Teh Yuyum Rumana, aya Kang Ruslamor hatur nuhun Kang Ruslamor, aya Aji Aja, aya Kang Beo, Kang Zarinjani, Teh Edah Ratnasari, Nia Kurniasi, Siti Amanda, Bapak Sepul Malik, Bapak Omen Cileungsi, punten nyebat nami abdinya kubargi nyebat akun. Kang Sukendar nuhun, Ibu Edah Ratnasari, Bapak Holil Bae, aya Neng Amira Asmarani, aya Akang Rijal Wiskey, Mamah Srihartati, Mamah Srihartati, aya Kang Asep Sudrajat, aya Teis Yuliani, Kang Rudian Sah Official nuhun, aya Wintex ID hadir Kang nuhun, Kang Ade Sukarna nuhun, Teh Tiro Haeti, aya Teh Anita Parel, aya M Salih Al Ghifari, aya Kang Asep Sudrajat deui, aya Paujan NR, Teh Dewi, aya Pangkeh Duyung hatur nuhun, aya Pak Apoh hatur nuhun Pak Apoh, Kang Sukendar deui nuhun, Ren ini Subang hadir mang kidun kenging mang kenging kidun salam kenging tapi diwartosan gitu kanu dikintunan salamna supados ku anjeunna didangukeun gitu dina dongeng ieu nya misalkan abdi kintun salam kanggo si A gitu tawartosan heula si A na ku abdi dikintunan salam dina dongeng Mang Anggang wayahna engkin upami ku Mang Anggang dibawarakeun waleran gitu nya supados urang nyambung gitu. Jadi kintun salamna teh nyambung kanu dikintunkeunana gitu supados aya interaksi gitu nya teh satu arah nuhun. Aya Porolentina Ning hatur nuhun, Atikah Nani manco deui Mang Anggang Bunda Nani muhun hatur nuhun Bunda Nani ti Bogor Barat leuwih sadengnya, Mamah Pipit Fatimah, aya Kong Hulil wae, aya Rama Pajar, aya Keke Goke, Euis Haryati, Neng Alika, alhamdulillah assalamualaikum, selamat masyaallah sehat sareng sadayana saudara hatur nuhun Neng Alika nya Neng Haji Alika nu aya di kawasan Saudi Arabia Cikiji. Aya Ren ini mana kanggo keluarga abdi nu aya di dusun Ranca Udik semoga sehat selalu tanya saya tak kitu ta kanggo ka keluargana nu aya di dusun Ranca Udik tati Kang Reni pangitanya Kang Renini atau napi Ibu Renini ieu teh Subang hadir mang kintun saurna. Ya aku manggang terus dibebarakeun mangga wartosan ka para saderek kulawargina anu aya di dusun Ranca Udik supados manco sangatenan subscribe-nya jadi urang aya komunikasi dua arah gitu hatur nuhun. Aya sadeui atosnya aya Piling Seng tah hatur nuhun Teh Euis Haryati nuhun pokona mah kasadayana we nya ka Neng Alika oge hatur nuhun kasadayana lah anu parantos manco ngarojong kanu pagelaran dongeng Mang Anggang sareng aya sahade ieu aya mana aya Kang Tatang Mustofa Kuningan hadir manco nuhun, Kang Nanda Suganda hatur nuhun, Kang Enda Jenny hatur nuhun, Ka Anggun Bestari nuhun, Teh Siti Ranca Ekek nuhun, sahade Rama Pajar nuhun, atosnya panginten sakitu we heula nya mitra upami teu kabewarakeun kin insyaallah dina episode anu salejengna upami teu tanyang kolongkeun waktos kumaha Anggang dibewarakeun deui mangga we kantun komentar dina setiap episodena tong kalangkung komentarna gitu nya kumargi Mang Anggang ngabewarakeun komentarna henteu tiap episode
tapi dina waktu tertentu wae gitu nya. Mudah-mudahan urang tiasa patepang lawung ngariung di dieu dina pagelaran dongeng Sunda Manganggang. Mudah-mudahan mempererat tali silaturahmi sareng duduluran nya kumargi naon 1000 rerencangan masih girang dibandingkan hiji musuh anu kalintang ageungna gitu. Artina upami urang gaduh hiji musuh eta terlalu besar bagi orang, terlalu banyak gitu. Tapi upami gaduh rerencangan kajian 1000 ge masih kirang gitu nya. Eta lah nyampanin kanggo urang sadayana supados urang dina ngagagalan dongeng ieu teras tiasa nalikeun tali silaturahmi sareng ukhuwah Islamiah urang sadayana. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang barandungan wae dongengna. Kaparayun sadayana. Wanci Isa geus rada lila kaliwat. Diunggal buruan kabeh geus tariiseun eueuh barudak anu arulin. Geus baralik ka imahna saimahna. Bulan beuki peuting beuki muluk ngumbul ka langit. Nyeng celing di awang-awang lirlang layangan peuting. Cahyana sumebar nyaangan alam kuriling. Bentang marakbak teu puguh jajaranana. Lir kembang baju katuncar mawur dina langit anu bengras bersih eueuh aling-aling wantuning usum halodo tutuwuhan lir anu ngalenggut arunggut unggutan daun-daun pating garideg aroyag-oyagan di sasar mandra maruta. Di luar rehet sombrek pangisi lembur eueuh anu wani mulampreng aya oge hiji dua anu baralik mantas di masigit. Kitu ge lempang ngincit bari nyingsatkeun sarung nengah bitis. Teu nolih ka sabudereunana anu kaliwatan ku manehna. Repeuting tambah jempling ukur angin leutik ngahiliwir karasa tiis nyusup nembus kana bilik awi anu carang. Halimun saling udag maturan angin anu ngahiliwir. Satu peuting geus kalaluar teu rehe teu kapangruhan ku rehena alam. Cari cangkas anu nyumput dina kararas disarada patembalan jeung gerlik nasora jangkrik kitu deui lalai pating garapiak dina tangkal bubuahan anu aya di jero kebon. Manuk sit uncuing dina tangkal jengjing disada ti tadi mula patembalan jeung sora buuk mata keung jeung mata hariwang kadengena. Teu lila cungungung sada anjing leuweung babaung ti kajauhan. Ditema ku anjing lembur pating cungungung bari jeung rada ngaharengan. Dina kaayaan kitu. Kaayaan teh beuki geuman wae. Teuing naon anu bakal kajadian, teuing naon anu bakal tumiba. Urang barandungan bae. Mitra kaum dang kocapkeun di salah sahiji imah anu basajang trok sadapanto aya nu ngetrokan. Pak, bapak, pak buka pak. Kadenge sora aya nu ngageroan. Gebrug sada barang nu diecagkeun kana palupu ngagebrug. Bah uha nuker anteng nyepan bolet dina hau gentak muru katepas. Sanggeus ngalaan tulak panto brai panto dibuka. Geuning maneh ni sugan teh mah. Cek bah uha bari melong ka anak awewena nu masih lengoh keneh.
nu kakarak balik pisan. Nyi Eni ngaran asli nama Parini, ari pacabakan sapopoena nyaeta dagang lawon pibajueun. Uriling ka lembur-lembur nu tepati jauh ti wewengkon lembur nu aya di sisi walungan Citarum. Lain boga sorangan ieu tapi nyokot deui ti bandar atuh kauntungan teh sasat geus diciwit heula ku nu boga barang. Sakumaha umumna usaha zaman kiwari, sarerea pada ngangluh ku ekonomi nu beuki nyakeh, nya kitu deui nu karasa ku Parini dina mangsa saharita. Nu mareuli bahan pibajueun beuki dieu beuki ngurangan, da lolobana mah mareuli baju geus jaradi bae. Ti toko pakaian nu beuki dieu beuki ngalobaan. Teu ngabibisani kitu nama dan meuli baju jadi mah nitih leuwih murah batan ngaput ku sorangan. Acan meuli bahanna, acan kulian ngajahitna, acan lila nungguan nepi jadina. Nya ku hal kieu usaha Nyi Parini teh sasat keur meujeuhna seret. Kuring mah salah bapak sing enta caya tuh. Parini ngamimitian Cumarita. Hampura poho abah teh nyai bakat kurawas dumeh nyai balik wayah kieu. Sasarina mah pantos asar balik teh. Kalan-kalan mun telat oge dur magrib karak nepi ka imah. Kayak orang nyokot heula kebeneran aya seupan boleh pamere hindun tuh. Tembal bah uha bari leos ka tengah imah. Teu lage norojol deui bari mawa teko jeung seupan boleh dipisinan. Tah kop tah, nama tas di mana heula atuh ni teh. Pangna balik wayah kieu jeung asa parias kitu ni. Bah uha melong kana beungeut anakna. Paromana bangun nu kacidamelana. Puguh ge menang kareuwas kuring teh Pak. Kareuwas kumaha? Tadi palebah Cijangkar keur jongjon we leumpang sisi rel kareta. Di hareup rada anggang aya jelema manggul pacul sigana mare ka kebon. Ari jol teh ti wetan kareta sakitu ku kuring digero-gero teh ih da bangun teu kadengeun jongjon we leumpangna rel. Sakitu kareta beuki deukeut teh ih da hare-hare wae Bapak. Alah, geus kitu kumaha? Cek bah uha penasaran. Kuring gogorowokan bari lumpat ka deuketan. Maksud rek dijeuwang. Hajakal leuir antukna eta jalma katabrak. Kapangpengkeun jauh pisan duh nibang baungeun keneh nepi kalina oge Pak. Parini mungkas caritana. Urang bahana cenah eta teh. Cek bahuha bari bibiri gidigan. Nyadukan teuing atuh da geus puguh teu katulungan mah kuring tuluy buru-buru balik. Asa teu garana hate rek nguruskeun ngidara oge. Tembal Parini bari leguk minum citeh bangun nu anang pisan. Mun bapa nempun nu cilaka kitu. Sasat katabrak kareta geus kapiuhan sigananya kesian nu cilaka siga kitu mah. Geus atuh ka ditu golerkeun nih ngarah teu kapikiran wae golerkeun cik istirahatkeun. Cek bah uha ditahan ka anakna. Mohon Pak. Rek ieu we lah rek disarekeun heula sakedeung. Jeung ngadadak asa lieur kieu sirah teh. Nitip dagangan we tuh bisi aya nu boga nanyakeun mah bejakeun we keur teu gareunah awak gitu. Hampura kitu poe ieu mah moal bisa setor. Satuluyna Parini ngoloyong kanggon gebrug nutupkeun panto ti jero. Mitra kaum dangu di luar repeuting tambah jempling. Angin leutik ngahiliwir karasa tiis nyurusup nembus kana bilik awi anu carang. Sato peuting terehe pating tembalan cari cangkas anu nyumput tina araras di sarada patembalan. Manuk sit uncuing angger dina tangkal jengjing. Di sarada tita dimula
terepeh-repeh patembalan jeung surabuk mata geung jeung mata hariwang. Bah Uha ngajentul keneh sorangan bari ngalamun ngabayangkeun nu bieu dicaritakeun ku nu jadi anakna. Teu kanyahoan mimitina jebul Mang Darsa kokolot lembur diringkeun ku saurang polisi make pakaian dinas. Assalamualaikum. Kabarengan aya di imah bah? Mang Darsa uluk salam. Geuning Mang Darsa. Yap kalebet Mang. Bah Uha reuas sasat kagebah keur anteng ngalamun nempok kaburuan imahna anu panto masih ngagemblang keneh. Hatena ngadadak tagiwur basa nempo Mang Darsa ngiringkeun 2 urang polisi. Teu kudu kagetnya bah, kuring mah nganteur ieu bapak polisi ye. Ngahaja rek aya perlu ka abah. Sora Mang Darsa semudareuda. Arek aya pikir saeunaon atuh kitu Mang. Tembal Bah Uha bari merong ka polisi bangunuk ka cidarewasna. Kieu ieu teh Pak, punten sateuacana saya sareng batur saya ngawagel kana waktosna. Kieu ieu teh. Saya teh kenging laporan ti masyarakat Cijangkar. Rehna tadi enjing aya jalmi nu katabrak kareta. Atus satos dipaluruh tina lebet dompetna mendak KTP nya. Nepangan sesepuh lembur di dieu. Maksa teh bade ngawartosan kulawargi nu kamusibahan kitu tapak. Polisi nyodorkeun dompet ka Bah Uha. Sakedapan Bah Uha kalah colohok bari neuteup kana dompet nu diasongkeun ku polisi. Teu kapalingan dompet anakna pisan. Nah. Nah, dompet pun anak aya di bapak. Leungeun Bah Uha ngadegdeg waktu nampanan dompet. Penasaran dibuka, tetela eusina aya duit jeung KTP ngaran Parini. Muhun Pak. Putra bapak teh kenging musibah. Musibah kumaha ieu teh? Katabrak ku kareta dugi ka hanteuna. Ayeuna layona nuju di Pulasara di rumah sakit. Supados yakin mah hayu urang kang ngabujeng ka rumah sakit we nya. Pa polisi nyaritana tatag pisan. Sing sabar bah, geus teu tulis nyai maot ku cara kitu. Omat sing gerido da sakabeh makhluk nu hirup mah katungkulan ku pait. Anggur urang Pulasara sejenna sakumaha mistina hayu. Mang Darsa ngengklokan. Punten Mang oge bapak. Dapur anak mah teu maot. Nampe pisan mulang dagang. Tuh buntelan dagangan aya handapun meja tuh. Tah gelas tilasna si keneh pisan nginum. Eta ge ngadongengkeun perkawis ningali nu katabrak kareta mah. Malah ngarasa bang baungeun cenah. Ya ku abdi teh di piwarang istirahat. Bah Uha nerolong bari nunjuk buntelan jeung gelas urut nginum anakna. Mitra kaum dangu sakedapan Mang Darsa jeung polisi silih raret bangun anu bingung kusabab da didinya eueuh buntelan dagangeun nu ayangan kari gelas we bungkul kawas urut tapak nu nginum digigirna nyampak teko jeung seupan boled di pisinan. Kieu we atuh Pak cing atuh ngarah puguh mah sauran tuang putra sina ka dieu. Polisi ngararet ka Bah Uha. Teu baha harita keneh manehna ngatayap muru ka kalawang kamar nu jadi anakna. Parini. Ieu aya Mang Darsa ye jeung bapak polisi ye. Ti jero jempling taya nu nembalan. Geus are kitu, Nyai. Parini. Cek Bah Uha deui. Leuwih bedas batan tadi. Sababaraha kali nyalukan malah bari ngetrokan pantos segala. Orok kaya angger taya nu nembalan. Hate Uha mimiti tagiwur. Bari ngadegdeg leungeun lalaunan nyurungkeun panto. Breh dienggon nyampak kosong eueuh sasaha. Sepre ge rapih taya tapak urut di sarean. Lang sirah Bah Uha asa muter. Alam dunia ngadadak poek. Rarasaan awakna ngapung ka tempat nu eueuh tungtungna. Tanaga
ngadadak suda leles lir ibarat kapas kaibunan kocak ngajerit nyambat ngaran nu jadi anakna teu karasa awakna ngarampuyuk cipanon juuh kana palupu. Nyai, parini. Cek bahuha ceurik ngabangingik kanyerian. Mitra kaum dangu saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun kahayang patema-tema karep henteu reureuh da geuning anu bakal karasa jeung karandapan mah angin kadar ti pangeran nya mitra. Pon kitu deui nasib Nyi Parini dina mangsa eta. Manehna kudu maot tina nabrakeun maneh kana kareta api. Bunuh diri kusabab kanyanyerian ku hiji lalaki nu taya lian iwal ti bandara kaen anu geus boga pamajikan. Salila-lila Parini rerejengan jeung si manehna tina janji rek megatkeun nu jadi pamajikanana terus ngajatuh kerami jeung manehna tug nepi ka sababaraha lilana si manehna sulaya tina janjina. Ditungguan deui salila-lila nepi ka akhirna Parini ikhlas kajen jadi anu kadua oge nu penting mah dikawin ku si manehna. Tapi janji ngan saukuru janji teu ngabuahkeun hasil anu dipikahayang ku Parini dina ngajatuh kerami jeung dununganana. Nu antukna dina hiji mangsa Nyi Parini ngaludeungkeun maneh bunuh diri nabrakeun maneh kana kareta api. Kusabab tinu samemehna manehna katohyan bebeakan kudu jadi pamajikan dununganana keur sapatemuan paduduaan di imahna. Nyi Parini dilar dunia nyawa ninggalkeun ragana nyesakeun katineung. Mitra kaum dangu hideung bodas nyacas atra moal pahili moal pahala-ala. Takdir teu beunang dipungkir ngaguratkeun papasten anu teu beunang disinglar. Sanajan jodoh pati bagja cilaka papasten ti Gusti Hyang Widi, tapi Nyi Parini kekeh nganter kahayang najan nyawa teu kapalire. Tali asih dina cinta ngajadikeun Nyi Parini poho kana sagalana. Niat sejak ngabale nyungcung nepi ka rela mapag cilaka. Ayeuna mangsana Nyi Parini parantos aya di alam marakayangan, ninggalkeun rasa anu masih keneh kabadol ku tujuan nu can ngawujud. Nu balukarna jadi nilik-nilik gesan ngancik, nyawang-nyawang gesan nyawang, ku bumi henteu ditampi ku jagat henteu ditarima neangan kasempetan pikeun nuntaskeun kapanasaran. Mitra kaum dangu cag heula nepi kadinya. Ayeuna urang kocapkeun di lembur sejen nu masih teu jauh ti wewengkon sisi walungan Citarum keneh. Sanajan pagawean di sawahna ngahunyud keneh, Sudirja alias Dirja. Dirja dewe mitra ye. Rame ya mitra ye si Dirja deui. Urang teraskeun. Sudirja alias Dirja merlukeun indit. Pedah we cenah nu nyunatan di pengkolan teh nanggap wayang. Barang langka nu nanggap wayang zaman ayeuna mah ongkoh karesep ti bubudak. Ari kueen nu jadi pamajikanana bebeja lalajo wayang mah kuriak henteu diidinan. Hara-haraeun nu nanggap wayang teh bet malam Jumaah. Teuing pedah ngaruat, teuing pedah meunang ngitung wae meureun.
teu poho harita teh dirja nyakuan duit bisi ayana naon. Sanggeus manehna bebersih di tampian nu aya di sisi sawahna. Sup ka saung. Leos we ngundar cai teh ditinggalkeun terus memeres awak dirapih-rapih. Geus kitu mah indit rek ngajugjug kanu keur raramean. Mitra kaum dangu teka catur di jalana barang anjog kanu dijugjug can pati loba nu lalajo teh da wayangna ge can prung dirja seselendep neangan tempat diu gek we dina kursi nu tukang tekung silila juljol nu lalajo waktu beuki nyerelek bae beuki peuting nu lalajo mimiti moyeg kawasna hayang pada awas marindahkeun pangdiukanana ka hareup teu karasa diuk teh bet jadi pangsisina panon neuteup kana wayang-wayang nu diigalkeun ku dalang lalakon teu wudu rame lalakon suminalaya pinter nakar dalang ngigalkeun wayang mani hirup jelag we jelema nyaan na atuh teu kanyahoan aya nu njedakeun teu gigireun dilieuk teh mojang hate dirja deg-degan berai banget indung budak manehna ngabayangkeun EN nu jadi pamajikanana nya gendut nya bebeng ari ieu nu anyar datang mani lenjang di samping latar bodas kabaya semu beureum puguh panon lalaki mana nu teu ngaceleng nenjo barang kieu teh Iring calik cenah semu ngirung dirja ngised beungeutna ditutupan ku cindungna bulao cindungna teh salaksak bau nu teu parugu moal salah budak nu di tukang hitut barudak teh sok resep nyieun onar di nu rame hadena nu diuk gigireun cengkat teuing rek balik teuing rek kacai geuwat we dilandih ku dirja si lenjang dibere tempat urut dirja dihaja sina di sisi ngarah henteu diheroan batur meureun oh nyalira ceuk dirja uhun cenah meh teu kadenge oh di mana tuh bumi teh nyaket tembalna eraeun kawasna mah beungeutna teh teu boleh ditutupan ku cindung bulao bangun lemes nutupan sirahna nah atuh anagap teh leungeunna kana leungeun dirja cap karasa tiis meureun perbawa tiisna peuting kitu ret teh mani bodas ngeplak leungeunna teh jauh we jeung leungeun nu di imah keur sasanggaleun teh cakeutreuk deui loba teh ngeuseuh meureun jeung kukumbah karunya kitu nama tapi keun bae da heureuy ieu teh jeung hate mitra kaum dangu leungeun ulah lencop beuki mahabu ngarames leungeun dirja hate dirja beuki ratug tutunggulan panon taki-taki nenjo sakurelingna ranci geus bisi aya nu nangenan sakieu lemes na yo leungeun mani lemes leungeun mani lemes kieu sok komo deui beungeutna sok komo deui pipina kada teuing ngegeleserna lamun diramba mun tere jelema mah geus kumaha boy ceuk dirja dinu jero hatena bari pok ngomong nyalira nyai dirja tumanya pedah taya picaritaeun sareng bapak ngan di kantun tembalna bentes ayeuna mah nyari teu lila di panggung sadagamelan eureun ngadadak si udawala dicabut tina gebog terus kawas nu pidato mere bewara kan sadaya para pamiarsa kumargi niatna ge nu kagungan hajat teh bade ngaruat ku kituna sim kuring bade ngawartosan ka pamaryan upami bade mulih upami bade teras-teras bade mulih-mulih bade teras-teras margi ayeuna parantos tabuh 12 wangi larangan nu ngaruat mulih ka pamang bilih mendak bencang pake wuh di jalan
Anggeus udawala biantara saheng ku sura jalma anu obiag rek baralik. Aya nu kalah mamener tempat diuk. Ari dirja tadi nama rek balik memeh jam 12, tapi piraku ucing ninggalkeun paisan lauk kitu wae. Lebar teman mojang sakilenjangna ditinggalkeun nyorangan di panglalajoanan. Mangka manis sakitu gegetna kapanan, sakitu tipe pereket namun tang kawas nu sieun ditinggalkeun. Oh bade mulih cek dirja. Nu ditanya kalah gideg beri angger tungkul. Nyaan euy budak lungguh ieu teh. Henteu wani nejokeun beungeut-beungeut can yeuh. Aduh milik gede ya. Bangun nama ieu teh parawan teh teu meunang pisan luntah ieu teh kawasna lalajo ge kabur sieun henteu meunang ku induk bapana jigana. Cek dirja na jero hatena nu teu lila pok deui ngomong kaeta wanoja. Bade nongton wae teras nyai. Ditanya ngadua kalian manehna unggeuh. Leungeun dirja diramas beki rosa silih ramas tapi anggar karasa teh leungeunna tiis padahal dirja mah geus samara kolese hayang kadawak hayang gerak kadawak wae mun kana dahareun mah. Mitra kaum dangu teu lilatih harita reg dirja rada ngarandeg basanya kaleungeunna kusabab asa karasa baseuh barang direret lenyap hate dirja ngalenyap tetenjoan teh getih. Leungeun dirja aya getihan teu karasa geuwat di betot tapi teusing geuningan leungeun dirja teh garing gep deui hideng nyekel leungeun mojang lanjang nu beuki tungkul wae. Geus peuting mah jelema loba nu nudutan tara runduh tayohna mah. Ayeuna mah leungeun dirja teh wani nyampai dina tak-takna sagala. Tungtung ramo hideng nyoroso di kana dadana. Nu dicekel nyikik atau heun tayohna mah. Irung dirja antal kana cindung bulao hayang nyium pipina. Nah atuh saleksek teh kangse bau teungeunah. Moal salah budak nu dihaludum sarung tuh hitut deui wae goblok si eta teh. Dina sarung lagi geus katara jolna tidinya tah amban teungeunah teh tah dasar budak atakwara. Galura rasa meh teu kabendung basa leungeun mimiti nyekal cangkengna. Hideng beroperasi ka sakuruling tatanggana cangkeng. Manehna cicing wae henteu obah saeutik-eutik acan komo deui kekepesan atawa nyawad. Budak nu dihareupeun mimiti tinggal loler dina kursi. Brai we tetenjoan teh rada caang dapat romak henteu kahalangan ku sirah maranehanana. Gebeg dirja ngagebeg kusabab cindung bulao teh bet asa semu beureum kacangan ku lampu patroma kawas aya getih nu masihan kadinya tapi dirja geuwat ngiceup sababaraha kali. Naon eta teh? Eueuh geuning. Tetempoan meureun cek dirja. Tetenjoan aing we meureun nu mimiti lieur rieut kudu aku tilu ieu teh cek dirja galecok dina jero hatena. Nu kahiji rieut dumeh biasana mah wayah kieu teh geus ngimpi dua iangna. Geus ngimpi dua iangeun ari ieu bolotot keneh. Ari nu kadua rieut ku galura rasa anu beuki naek nyedak kana luhur sirah ditelek-telek teu sing nagetihan cindung teh angger we bulao kawas tadi. Nyai cek dirja mimiti sesek. Enggak. Tembal si awewe rada ngaharewos ngamanggakeun. Geus kitu mah duanana carangkat dirja ngaleng cindungna dicekel nuruban beungeutna. Si lucu si lungguh cek dirja lempang antare kongkoh ku dirja diajak lalaunan ngan basa diajak muter ngaliwatan masjid manehna gideg. Nah cek dirja. Sieun. Tembalna. Sieun kusaha? Sieun papendak sareng bapak sok netepan di dinya. Pokna. Bener cek sangkaan Sudirja pasti manehna teh budak parawan anu dipingit pisan. Henteu menang liar. Mitra kaum dangu lantaran manehna embung diajak jalan kadinya kapaksa. Sudirja dibawa lempang. Ayo tuh palih ide yuk. Di mana bumi teh? Caket jambatan tetapi rel kereta api. Tembalna. Caket jambatan nu teu jauh ti rel kereta api. Nah ada lebah dinya mah euy imah.
Moal kitu anu beh dieuna ada piraku deket jembatan pisan mah cek dirja pinuh kabingung teweleh galecok dina jero hatena. Henteu panjang tanya paduli rek di mamana imahna ge moal papanjangan wauh ieu kitu. Sieun ku indung barudak. Nu penting mah peuting ieu dirja bisa rerejengan jeung manehna. Waktos nakabujeng Seep Mitra cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teunden dihandeuleum sieum gesan enjing pageto urang teraskeun deui kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Sunda Komaraan parengku seniman berhargu sarjana kirang kumahnya karawitan